bayi tadi lah, ini ngegoreng teh. Oh, goreng sambal. Selele teuing itu. Namun kari nunutan. Nah itu akta nama nagem. Di mana kamana? Ngomeng. Oi. Iya tuh, hayu. Kan bola. Ayo sih monan. Coba bet. Ini parah ini. Kita goreng sambal teh. Tenang. Hei, sapu sangat kencang. Nges, kita tahu. Kalau kontung mana tuh, itu A few moments later. Asak, asak dong sapu goreng. Gimana tadi bet? Ini mah kieu bet. Nantong. Ya sampeuna mana ieu? Ih, tadi cenah sasak dianterkeun cenah kitu. Wah, ini kan sampai cair karena beli centong. Ayo ngebubuk lagi ya. Wah, ini ngomongin ayo. Bahasanya lah nanti. Nah, harus gitu kan, terdahan daripada lu, teh dahan. Daripada lu, akan. Kopinya tuh. Wah, minum. Lumayan dua tetes nih. Bet, entahnya tega kegedean beak. Beak kumaha? Mau bayi sorangan mau kieu bet. Oh. Mungkin aing mah. Bukan kieu we. Kan tadi loba gitu kan ngegoreng. Kita, apa itu muka tanyakeun tah? Mau bete kan pas orang dibuka teh cuma di sisiuk aja ieu dudak nu kieu. Teh mungkin orang tadi kan nunutan aing mah. Tidak urang kadahar lagi da ieu hungkul. Sahan ya. Oh, kita mah urusan Mang Abet lah, teh jeung Mang Obet kok. Ini mah pieueun kok. Mah bet nang bangga teh. Tadi itu cuma ieu hungkul, kuat sudah geus mayan lah daripada eueuh ieu. Geus kablok Mang Obet. Tah, kuat di kieu tah. Mungkin ieu kan dicari gitu coba, coba, bet. Ajar bet ajar. Urang mainnya sama goreng minta. Kayaknya saya ngerti. Jadi teh orang namanya sare, ngedahar sih emang. Tuh, kemudian gak kurang